Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia hidup sadayana aya dina kaayaan sehat. Hayu urang tingkatkeun deui sumanget diajarna. Alhamdulillah, ayeuna tiasa tepang virtual sareng ibu dina pangajaran basa Sunda kelas 4. Ieu pangajaran basa Sunda teh bakal ngaguar ngeunaan pangajaran 2 nyaeta materi mat energi anu tiasa diuninga oge ku hidup sadayana dina buku paket Hidadami kelas 4 kaca 16. Kalayan nyebat Bismillahirrohmanirrohim. Urang kawitan materi pangajaranana. Sateu acan lebet kana materi, ibu bade uningakeun kade nyaeta kompetensi dasar. 3.2 Mikaharti argumentasi saderhana ngeunaan salawasna ngahemat energi. 4.2 Nyaritakeun eusi teks argumentasi saderhana ngeunaan salawasna ngahemat energi. Salajengna tujuan pangajaran. Sarengsena diajar materi dina bagian ieu, murid dipiharep biasa ngartos teks argumentasi saderhana ngeunaan salawasna ngahemat energi sareng tiasa nyaritakeun eusi teks argumentasi saderhana ngeunaan salawasna ngahemat energi. Sateu acan dilajengkeun kana materi nu enggal, ibu bade naros. Kamari hidup parantos diajar naon? Emut keneh henteu. Tobi emut-emut beres nyaeta endahna hirup babarengan. Yang hilapnya ayeuna urang bade belajar materi nu enggal. Materi anu kahiji nyaeta maca carita. Kumaha ari maca carita? Maca carita teh nyaeta nepikeun hal atawa carita anu hayang ditepikeun ku pangarang kanu maca. Tujuanana sangkan urang terang kana eusi carita eta jeung tiasa mikahartos eusi tina bacaan eta. Nah, hayu regepkeun di dieu aya teks carita anu judulna Perluna Ngahemat Energi. Urang kawitan. Pukul 9:30 bel disada deui. Tandana geus beak jam istirahat kahiji. Barudak anu keur arulin ngaburiak paheula-heula asup ka kelas. Sup parudi lebet ka kelas. Ayeuna teh giliran pelajaran basa Sunda. Tapi sakedapan parudi anggur ningal ka luhur kana lalangit kelas. Barudak saha anu poe ayeuna kagiliran piket? Pokna barudak anu piket poe harita tangcung ngaracung kaasup nida. Tabuh sabaraha ayeuna? Tabuh 9:30, Pak. Tembal barudak. Nah, atuh lampuna bet harurung keneh, saur parudi. Dari kerung. Barudak taya nu ngajawab. Alah silih reret. Lamun sakirana geus teu perlu mah mending pareuman. Alah kudu sanyana mah. Mun sababna? Wah, mi tuluy ngacung, pok ngomong. Margi mayar listrik teh awis, Pak. Parudi gumujeng. Bener eta jawaban teh, tapi teu cukup semetinya. Cikan aya nu apal teu naon ari PLTA? Barudak gideug teu apal. PLTA teh singgetan tina pembangkit listrik tenaga air. Jadi di urang mah listrik teh ditimbulkeunana umumna make tanaga cai. Tapi teu cukup ku make tanaga cai wungkul. Sabab ari mesin pembangkit mah angger dijalankeunana make BBM. Naon ari BBM barudak? Bahan bakar minyak, Pak. Tembal mita. Tah, bener. Jadi kacindekanana lamun urang make listrik saperluna eta sarua jeung ngahemat bahan bakar minyak. Nah, habet kudu dihemat lantaran cadangan minyak di jero bumi teh tuluy ngurangan. Artina dina hiji mangsa
tangtu bakal beak. Atuh ngagunakeun kendaraan oge kedah saperlunanya Pak. Mida nyelengkeung. Nya atuh nu matak lamun indit ka sakola oge ari teu jauh-jauh teuing mah mending keneh leumpang atawa make sapeda. Arah irit bensin. Hitung-hitung olahraga ongkos sangkan awak sehat. Geus ayeuna mah pareupan lampuna. Saur Parudi deui. Dari teras buka buku. Nah, ayeuna ibu gaduh hiji pancen. Pancena pek jawab tanyanya dihandap. Ya 5. Nomor hiji, naon sababna urang kudu hemat dina ngagunakeun listrik. Nomor 2, tinggetan tina naon PLTA teh. Nu katilu, ari BBM tinggetan tina naon. Nomor 4, sakalian tingantep lampu hurung nepi ka beurang. Naon deui kira-kira anu kaasup kana kalakuan teu hemat energi listrik. Terakhir, nomor 5, cek hidep naon wae cara-cara sejena pikeun ngahemat energi listrik. Nah, mangga diwaler dina buku tugas masing-masing. Teu acan tutup, ibu bade nyemukan teu kenging hilap kana 3M. Kumargi nuju musim pandemi COVID-19 teh. Nah eta 3M teh nganggo masker, ngawasuh panangan sareng ngajagi jarak. Rupina kitu pangajaran dina tos ayeuna. Mugia anu dijentrekeun ku ibu tiasa dipikahartos. Kalayan hidup tiasa diajar deui anu langkung daria di bumi sewang-sewangan. Hatur nuhun kana perhatosanna. Hapunten tina kakiranganana. Pangajaran basa Sunda dina waktos ayeuna cekap dugi ka dieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.